rabbal. Kalau wong no ada nikmat imam nangeuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang eta imam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nikmat tuturkeun imam maca surat Yasin teu rareuwaseun makmum teh betah we nu aya. Allahu akbar. Allahu akbar. Bilal ngiluan. Sallallahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Ada poho karena ongkos 40 juta gitu. Nikmatna salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Nikmat ibadah. Cium goreng ngalaman taraweh di Madinah, di Mekah, nikmat ibu. Surat Yasin, surat Yasin 2 rakaat taraweh. Coba diurang taraweh yang ke Ramadan sama Yasin imam. Waktu salangap makmum. Yasin, wah Yasin. Lila gemalila, yuk. Jelema ayeuna dibawa ibadah tenang teh teu beuki. Hayang eta we imam edan geger beugam. Laku eta imam. Oh, kuna imam maca Fatihah teu jelas tajwid teu jelas makhraj. Yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Eta nu kapake eta. Komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana ngitu. Emang ieu kendor. Nu gitu mah gancang. Kamari ge euceut tarawih di ditu jam 8 geus beres. Balik ka imah si boy kaburu keneh. Gembol jeung tikina ku sia ka masjid. Tong kapalang edan. Sabar. Amin. Dibere imam tumanina teu betah. Sok imam tarawih hati-hati ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tega paket aki-aki karak sarokaat ngimaman aki-aki geus digotong budak ngora. Kelakuan na bedug. Tega aki-aki geblek aing diperkosa. Iya, amit-amit aing nama di zaman. Ih, bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan, aki-aki ge diperkosa. Ya Allah, ya Rabbana, cing atuh asirajaban teh hikmahna daripada urang segera bagurubuk kirang bara nepi ka khusyuk salat atuh aya tumaninah, tenang, tah hati rajaban teh. Allah, tuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu teh salat isya teh. Nyonggong TV we hayang cek anakna mah geus adzan isya. Kagok. Surah ramena teh ari iklan. Salat isya teh ari iklan. Nah, kayak begitunya. Salat isya teh ari iklan. Nah, cenah hancak surah ramena kieu. Ki serepak karunya. Iklan ngajol ke kamar langsung. Maka bukan sholat dah keur iklan. Anakna ngomandoan di tengah imah. Ma iklan naga lila keneh. Oh tenang sholatna Allah. Dalila iklan. Terus menang 3 rakaat anakna ngagoak di tengah imah. Ma mulai Allahu akbar kami Allah. Allah.
Ping malaikat ya cekekeun aing